صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل يا ربي صل على محمد واسله وسائل ما قد تعواك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه أكناف الوجود صلى الله عليه عوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد يا رؤوف رحيم صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه أسراره في الأكوان صلى الله فما من عليه شر اتصل به قلب منيب صلى الله يا رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoyong sakali deui asa asa kirang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang sadayana orang Ujung Jaya, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat kasepuhan saebul maksad anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tehila para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa sadayana anu ngiring rawuh di ieu patempatan anu kusim kuring dipihormat anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tehila bapa miwah ibu hajat, Bapak Ujang kalih Ibu Ade anu kusim kuring dipihormat anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha kawasa. Wirehna dina siang ieu, dina kasempetan ieu, alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal ngariung, patepung lawung paamprok jonghok, dina kaayaan sehat walafiat, khususna hidup anaking. Neng Dea, neng ka mamah naro ieu naon? Mamah ka apa? Empah. Neng di nenehna ku mamah naon? Neng atanapi teteh? Kakak. Atuh ninggang mangsa. Alhamdulillah ibu miwah bapak ngagaduhan putri anu
anu ngagaduhan akhlakul karimah, putri bapa sareng putri ibu encing bade didahulukeun ku ngagaduhan akhlakul karimah, ku kasobaranana, ku kasolehanana. Mantena hoyong nyuhunkeun dihapunten. Wirehna salami ieu dikawit dikandung dugi ka ayeuna seueur pisan panginten ngarerepot ibu sareng ramana. Reng siraman teh arti kata tina rasa. Hidup bakal ngarasakeun kumaha nyaahna, deudeuhna, belana nu jadi indung jeung bapa hidup salila ieu ka hidup. Tina ngarumasakeun eta, tina rasa rumasa eta, hidup bakal boga rasa rumasa. Rasa rumasa yen salila ieu teh hidup sering pisan ngarerepot mamah sareng empah hidup. Ku kituna hidup munajat ka Allah, ngadoa ka Allah yang mulang tarima, ngarido indung jeung bapa. Benduna Allah oge sami, gumantung kana benduna ibu jeung rama hidup anake. Mata pantes Allah ngalaknat umat anu doraka da ka indung jeung bapana. Da nyaahna deudeuhna belana nandonkeun nyawana anake. Ngabelaan hidup dikawit hidup dikandung dugi ka aya. Teu aya deui salah sawios anu nyebat es menimpa ireng jisim eki keenjeun nyenggekeun dagungnya paralun nedatobat pangampuran tiluhur sausap rambut tihandap sausap kasadaya kula wadeut seke seler anu kainget mugi Gusti nang tayungan. Is anake putri mamah kamelang mamah kadeudeung mamah hidup ayeuna diais ku mamah anake diais panungtungan. Sababaraha tahun ka tukang hidup aya dina kandungan indung hidup. 8 bulan hidup aya dina kandungan indung hidup anu sakitu sabarna, anu sakitu solehana anake. Ngalangkungan panangana hidup diusapan ti kawit hidup aya dina kandunganana. Gubrang hidup lahir ka alam dunya, ngalangkungan pananganana oge hidup diasuh diais dipikanya kalayan ngalangkungan kadua pandanganana oge. Mama hidup munajat ka Allah, mementa ka Allah, sangkan hidup jadi putri anu salawasna sehat panjang umur kalayan bagja dunia akhirat. Gubrag hidup lahir ke alam dunia, hidupku mamah dirawu di pangku geus anake dicengcerikan cerik bagja wirehna. Mama hidup ngalahirkeun hidup ngagaduhan amanah ti Allah nyaeta lahirna hidup. Hidup dicengcerikan ku indung hidup gelis anake cerik bagja. Mama hidup ngadoa ka Allah, ya Allah ya Robbi, hatur nuhun abdi parantos dipaparinan putri anu sakil sehat, anu sakil sampurnana di mata abdi.
Bapak mayun ka Neng. Bapak mayun ka Neng. Ku mamahna di udar Aisan. Allahu Akbar. Ya Allah abdi sijang ngecakeun Aisan abdi. Putri kakasih abdi anu salami dipikanya dipikadeudeuh. Titi putri abdi ya Allah. Pamugi Allah ngabi ngajaring kalayan satingkah saparipolana sing ngajadikeun ibadah pikeun kasayan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Mayun ka mamah geus anak ieu teuteub mamah deudeuh ka hideung. Hapunten abdi mamah. Abdi sija pamit. Hatur nuhun ka nyaah ka deudeuhna. Pamugi alhamdulillah dihapunten kalepatanana. Jazakallah khairon kasiron. Dicium panangan mama hidup geus anak ini. Hatur nuhun mama. Pamugi kasayan mama sing dibaos ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya Allah ya Rabbi. Abdi sija nutupkeun tanggung jawab abdi. Putri kakasih abdi anu salami ku abdi dipikamelang. Dididik dipikanya dibela. Putri bapak. Bapak ikhlas ridho ngalepaskeun Neng Dea. Alhamdulillah anak king beragi separido sing jadi rumah tangga anu pinuh ku kabajaan. Mamah anu nyaah, mamah anu bela. Sabarakali hidup kantos ngabohong kanu jadi indung anu sakit sabarna. Sabarakali hidup kantos nyentak ka mamah anu saking solehana. Anu sakitu ku kaikhlasanana, ku kesana, ku pananganana hidup diurus dipikanya geus anak ieu. Niatkeun karena Allah anak ieu. Saranganku ngucapkeun astagfirullahaladzim. 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 Emut-emut ku hidup anak ieu. Hidup salami ieu kantos ngabohongan ka mamah. Hidup sing bisa ngangkat harkat darajat martabat nu jadi indung. Talambe eta cepil hidup sing biasa dijantenkeun kasayan. Ngalangkungan perilaku hidup anu salawasna tumut taat ka. Tetep ku hidup apa hidup? Apa anu bijakna king rawu sampean? Wasuh sampean apa hidup niatkeun karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Sarengan ku ngucapkeun astagfirullahaladzim. Dicepakan apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Seueur pisan kelepatan abdi. Abdi rumaos putri anu doraka. Hatur nuhun ya Allah. Maparinan Bapa anu sakieunya anak ka abdi. Deudeuhna tanggung jawab. Pamugi Allah ngabales kananan rupi kasayan abdi. Disengitan deui sampean apa? Angkat harkat darajat martabat nu jadi bapak. Bagjakeun ngalangkungan perilaku hidup anu salawasna tumut taat ka Allah. Hormat bakti kanu jadi bapak. Neng alih ka mama. Saur katerangan sorga teh aya dina dampal sampean indung. Suhunkeun sorga eta ka Allah anak ieu. Suhunkeun karidoanana tinu jadi indung hidup. Dicium sampean mamahna. Duduh teuing duh anak cima indung berampat mamah mah kurang aduh
salami ieu ngarerepot salira ti kawit abdi dikandung dugi ka ayeuna. Hapunten abdi. Hapunten abdi rumaos da acan tiasa ngabagjakeun nu jadi indung. Doakeun abdi. Pamugi naon nu pikasayan mamah salami ieu sing dibales ku Allah. Abdi sija undur. Abdi sija pamit payuneun mamah. Ku kituna pamugi mamah ikhlas. Mamah ridho ngahapunten abdi. Pamugi lawang hampura muka pikeun abdi ngalangkungan doa nu jadi sepuh. Pamugi Allah ngaijabah sagala rupi doa-doa abdi. Ngalangkungan doa nu jadi indung, nu jadi hidup. Tapi dalah di kumaha mamah kudu ikhlas, mamah kudu ridho. Jodoh pasti ti Allah. Pamugi sing ngajantenkeun rumah tangga hidup rumah tangga anu bagja. Sakinah mawadah jeung warohmah. Berhal anaking doa mamah marangan hidup salalawasna. Dihampura lahir batin anaking. Berhal geura pamugi hidup sing salawasna beber layar tarik jangkar. Berhal anaking berhal gelis berhal kanyaah mama. Pamugi Allah maparinan kabagjaan hidup lahir batin dunya rawuh akhirat. Dicium panangan mamah hidup gelis anaking, ditiup bun-bunanana ku mamahna ya Allah ya Robbi, ijabah doana, ijabah doa-doa putri abdi ya Robbi. Ngalih ka apa gelis anaking? Gelis dina pangkonan apa hidup apa ya abdi putri salira anu salami ieu ngarerepot salira ti kawit abdi lahir dugi ka ayeuna. Hapunten abdi tak acan tiasa ngabagjakeun salira, tak acan tiasa ngabales naon rupi kanyaah kadideuk salira. Abdi sija pamit, abdi sija undur payuneun salira. Hatur nuhun kana naon rupi kanyaah, atikan didikan nafkah anu sakitu ageuna. Abdi teu acan tiasa ngabales. Doakeun abdi, tikahkeun abdi. Abdi sija undur, abdi sija pamit. Pamugi ngalangkungan doa nu jadi bapak sing ngajantenkeun pangijabah doa-doa abdi ti Allah. Pamugi ngalangkungan doa apa sing ngajantenkeun rumah tangga abdi, rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah, rangkul anaking pahidup, harewoskeun kana cepilna, bral geulis anaking, bral kanyaah empah ikhlas, empah ridho, sing gede milik gede rizkina. Hampura empah teu bisa ngabagjakeun hidup salila ieu anaking. Hampura empah teu bisa mere naon rupa kahayang hidup, cita-cita hidup anu teu bisa kawujudkeun ku jakumpah. Ya putri abdi Allah, ijabah putri abdi. Pamugi sagala rupi cita-citana, doana Allah ngaijabah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak, bakal minta maaf. Kakak pamit. Temukan kakak. Ikhlaskan kakak. Ikhlaskan kakak. Hatur nuhun. Pak, Mama, Pak.
sirri wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sing ageng ngiring sing ageng rezeki diberikan kompak pamugi hidup sing dan rumah tangga saleh sakinah mawadah warahmah. Atas sehat aku ya punten ku mama. Pana barokallah ya Allah ya Robi mugi ridona doana sing ngajantenkeun pangijabah doa-doa abdi. Alhamdulillah hidup putri anu kalintang dimuliakeun anak-anak king ngagaduhan ibu Rama anu sakitu tanggung jawabna anu sakitu sabarna anu sakitu solehna teu sakedik di luaran anu bade nikah nu mana atuh indung abdi nu mana atuh bapak abdi teu sakedik oge anak king di luaran anu ku indung bapana dititipkeun di panti asuhan di rogaha mah apa hidup bagja dunya rawuh akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Dibuka panangana urang ngadoa ka Allah ku kayakinan hidup doana pamugi Allah ngaijabah. Pantangkeun mana hidup ka Allah anak king. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi abdi ngadoa abdi sujud ke Allah abdi ngadoa di payuna di ibu Rama abdi disakseni kadang wargi abdi. Ya Allah ya Rabbi hapunten abdi hapunten kalepatan ibu Rama abdi. Ya Allah ya Rabbi sehatkeun abdi kalian sehatkeun ibu Rama abdi bagjakeun marantena ya Allah paparinan abdi rizki anu jembar anu barokah abdi hoyong mulang tarima kanu jadi indung bapak abdi. Ya Allah ya Rabbi paparinan abdi kulawarga anu sakinah mawadah jeung warohmah. Ya Allah ya Rabbi pamugi Allah ngaijabah doa-doa abdi. Tempatkeun mamah abdi di syurgana Allah. Tempatkeun apa abdi di syurgana Allah ya Allah ya Rabbi. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair bi barakati umul Quran al-Fatihah. Allah nawir qulubana Allah Allah ini hidayati Allah kemana warung arduka
pamugi ieu Cisoca sing janten Cisoca Baja Cisoca Rohmat pikeun khususna ieu keluarga pamugi Allah ngaijabah sagala rupi doa-doana amin istajib ya Allah ya rabbal alamin. Binur syamsika Mugi Allah nyaman urang sadaya ku pituduhna kawas Allah nyaangan bumi alamna ku cahaya panontonna Allah maha kawasa alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Pamugi Allah ngalungsurkeun kaberkahan Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Sholawatullah alaika di yaumi pamu hidup sing jangan ngahiji Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nyiraman ngiring Gusti ka sawargi Selamat marhaba ya Rasulullah mangga anu salesna tiasa baris palih dia Sallallahu alaihi wasallam marhaba ya Habibullah Sallallahu ala Muhammad marhaba ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam marhaba rizkina
istajib ya Allah doana ya Allah ya Rasulullah istajib ya Allah doana ya Allah ya Habibullah istajib ya Allah doana ya Allah ya Rasulullah istajib ya Allah doana ya Allah Astagfirullah Roba baroya Astagfirullah Minal khotoya Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah Minal khotoya Ya Allah Gusti hapunten abdi hapunten dosa dosa jisim abdi hapunten dosa dosa indung abdi hapunten dosa dosa bapa abdi hapunten dosa dulu abdi hidup katirisan ditilaman bukanya disibutan buka dede berang anak Muhammad bae ya Rabbi sholli alaihi wasallam sing bisa ngajaga diri Allahumma sholli doa mama ala Muhammad babugi hidup sing ya diraih Rabbi jeung badan. sholli alaihi wasallam ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Allahumma sholli ala Muhammad ya Buyur alaihi ku apa hidup eta wasallam oge amanah hidup ulah hilap kana 5 waktu ya hidup sing salawat satupun taat ka Allah ngajalankeun sagala rupi parentah Allah nepihan sagala rupi larangan Allah sujud sumujud ka Allah anaki ya berat babugi hidup sing salawat ngajakeun putri anu soleha ya Habibullah doakeun mama doakeun apa hidup babugi Allahumma ngalakungan doa sholli hidup putri anu ala soleha sing biasa Muhammad. ngajadapkeun Ya mama apa Rabbi hidup ka syurga na Allah amin salli ya Allah ya alaihi rabbal alamin wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli amin ya lamarna amin pamugi kahirupan hidup sing amin sapertos ieu pamugi rumah tangga hidup sing amin sapertos di Allah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abda'u bismillahirrahmanirrahim siap Bismillah siap dia aya sinja Salawat supados mekar mah mekar siap
kikirim selawatan ala Rasul wa ala alihi wa acara ngarasar siraman nabe parantos dilaksanakeun kirang langkungna hapunten anu kasuhun kasayanana kasampurnana nama Allah anu maha sakawasa anu kagungan kakirangan nama di diri abdi nyalira ku kituna hapunten anu kasuhun teh acara di dedengku rindong